Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Al-ayah wallahu a'lam bi muradi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil masyayikhin wa ila hadratil masyayikhina wa masyayyikhina Allah ta'ala bi ulumihim wa barakatuhum asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik fil walayyam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaoskana ieu kitab Fathul Ijar kalawan nyebaca Quran ma'asi. Nu can gaduh kitabna mangga kapayun. Alhamdulillah ari sadaya puji, alhamdu ari jenis puji lillahi eta hak Allah. Allazi anu jalla maha agung, jalla anu agung. Naon qadruhu darajatna allazi, darajatna Allah wa anza sareng maha luhur. Wa anza sareng maha mulia naon jaruhu. Keagungan Allah. Allazi an ja'ala parantos ngajadikeun Allah an nikaha kana nikah sababan kana jadi sabab li baqa'in nasil anami kana tetepna katurunanana pirang-pirang manusia wa wasilatan sareng jadi wasilah ila sibaqis su'ubi kana pacampurna pirang-pirang suku bangsa wal aqwami sareng pirang-pirang kaum. Wassalatu sareng ari rahmat Allah wassalamu sareng salam Allah ala sayyidina eta mugi tetep ka Gusti abdi sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mustafa anu diselir sahibil izzi anu ngagaduhan kaagungan wasidqi sareng kajujuran wal wafa sareng nyumponan wa ala alihi sareng kakulawargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng sahabatna Kanjeng Nabi asyarafi anu mulia nujumil huda anu jadi bentangna pituduh wassofa sareng kabersihan. Janten dina ieu kitab dikawitan ku bismillah sareng khutbah Alhamdulillahilladzi ja'ala qadruhu wa anjajaruhu alladzi ja'ala nikah. Sadayana puji kagungan Allah anu parantos ngajadikeun kana nikah teh sababan lipaqa yunaslil alam. Jadi sabab kana tetepna turunan pirang-pirang jalmi. Ari nikah teh eta teh aya 3 hurufna nun kaf jeung ha. Hiji niat, kaduana kaf, nuna hartosna niat, kaduana kaf, katiluna ha. Ari nun hartosna niat
sing hade dina nalika niat rek nikah teh ka istri ka pamaget utami ka sandrieun sareng sandria sing hade niat nikah teh naon niat nikahna hiji niat karena Allah niat ngajalankeun kana parentah Allah kaduana niat ngajalankeun kana sunnah Rasul katiluna niat ngaraksa farji bisitu miba dina dosa lajeng kaopatna niat urang sadaya hoyong gaduh katurunan anu soleh untuk melanjutkan kehidupan manusia di alam dunia ini. Jadi tujuan nikah teh kitu sababan libaqain naslil anami. Kahade ulah tujuan nikah teh karena kapangkatan. Margi sawur dina katerangan hadis anu dijelaskeun dina Qurratul Uyun bahwa lamun urang nikah karena Allah insyaallah dina sanes kanten perkawis bakal aya pitulung Allah. Tapi lamun nikahna teh karena kapangkatan neng kunaon nikah ka si AA oh ieu mah si AA mah pangkatna ge jenderal pangkatna ge boga gelar profesor doktor pangkatna ge gubernur pangkatna ge bupati pangkatna ge camat ya Allah ya Karim sahaja mah anu nikah karena kapangkatan unggul mangka eta jalma sabada nikahna bakal dibere kana langsaan non sababna namina kapangkatan mah aya tungtungna namina jabatan mah aya tungtungna pon kitu deui kahade niat nikah teh ulah ngan sakadar karena kageulisan unggul lain ngan sakadar karena kakasepan unggul mah lain karena kakasepan kageulisan non sababna kakasepan sareng kageulisan mah relatif kakurung ku zaman boga anak hiji geulis kene boga anak tua geulis kene boga budak tilu boga budak opat mah geus rayun bener nah salam relatif jadi matak dina pernikahan teh sakumaha dina surah Ar-Rum tujuan pernikahan teh adalah supaya naon inna khalaqna dijelasna surah Ar-Rum teh nyaeta tujuanna supaya sakinah mawaddah warahmah tujuan pernikahan teh sakinah timbul katenangan mawaddah timbul kadeudeuh oge timbul kasih sayang eta tujuanana pernikahan maka cek para ulama dina kitab Akhlaqul Badan dijelaskeun bahwa mahabbah teh aya opat mahabbah teh aya opat Mang Ridwan kahiji mahabbah mawaddah non mahabbah mawaddah mah nyaeta nikah cinta kakabogoh eta disebutkeunna mahabbah mawaddah kagorengan kabogoh tangtu bakal katutupan kulantaran kurasa cintana mata disebutkeun mahabbah mawaddah eta mah cintana seorang pamaget ka seorang istri ka pamaget disebutkeun mahabbah mawaddah non sababna mahabbah mawaddah mah jauma eta sandria katutupan masih kene katutupan kagorengan lalaki teh kagorengan istri masih kene katutupan da sanajan kitu ti hareupeun oge eta si kabogo seungit we seungit kitu nya mesti kala kumaha ge bobos neng obos cenah seungit we padahal mah bau gitu ya Allah ya Karim lajeng ayeuna nalika ayeuna keur bobogohan mah kabogoh teh misalnya teh labuh pan kuat neng gebis diusapan sanes kana coba lamun geus kawin mah neuleuh atuh situ dihareupeun salaki modal cenah kitu bahasana teh menjut tah gitu batak eta disebutkeun teh mahabbah mawaddah ieu mah seorang pamaget
cinta ka kabogohna, seorang istri cinta ka kabogohna. Mata pantas berbagai halangan dan rintangan upami parantos cinta terhadap seseorang nyaeta bakal dicapai, bakal diudag sanajan walau kana wa bainaha bahrun minan nar, walaupun antara aku dan engkau lautan dari api. Akan kuseberangi, apalagi lautan cai, lautan api ke akan kuseberangi akibat ada bakat tingku bogoh kesieun ku jurig kesieun ku nanaon pokona mah demi papanggih jeung mawarbodah kaitan mahabbah mawaddah. Kaduana aya mahabbah teh mahabbah warahmah. Matak dina sabada nikah mah ayat disebutkeun mahabbah mawaddah warahmah. Mahabbah mawaddah warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang eta nu paling geus sababna tadi kayak ngaran kageulisan relatif. Kakasepan relatif, Mang Ridwan teh kasep teh ayeuna. Coba umur 40 tahun, 50 tahun, geus karinyut ya Allah ya karim. Saya teh mahabbah disebutkeun teh mahabbah mawaddah warahmah. Jadi engke lamun geus rumah tangga mah lain mawaddah unggul tapi ditambahan warahmah. Pokokna mah naon rupa kekurangan seorang istri wajib diterima kudu jadi salaki. Naon rupa kekurangan salaki wajib diterima kudu jadi pamajikan bongan urang geus janji di hadapan Allah. Akad pernikahan teh adalah misaqon ghalidho, perjanjian anu kuat. Teu bisa ngan sakadar dianggap heureuy nikah teh. Kade nikah teh lain heureuy, tapi ibadah anu misti kudu ku urang dijalankeun. Rumah tangga eta mahabbah mawaddah warahmah. Katiluna aya disebutkeun mahabbah warahmah. Tayeu mah cintana seorang ibu kanu jadi budakna, cintana seorang bapak kanu jadi budakna, cintana hayang kanu jadi anakna. Sok eta mahabbah warahmah disebutna teh. Kaopatna aya mahabbah teh mahabbah mutabaah. Nyata urang sadaya mika cinta ka Allah sareng Rasulna. Mutabaah teh tumut taat kana rupa perkawis anu parantos dipiwaran ku Rasul, tumut jeung taat nebihan kana perkara anu diwagel ku Rasul. Saeta disebutkeun mahabbah mutabaah. Da sesuai sareng Allah, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya tadi andawisna kitu. Tos. Eta tujuanana pernikahan. Kade, pernikahan mah ibadah saumur-umur. Lain ngan sakadar sapoe, lain ngan sakadar 2 poe, tapi saumur hirup mata niatna sing hade. Niatna sing karena Allah. Sing ingat kakasepan kageulisan mah relatif. Urang ulangan sakadar inget keur ngorana wungkul, keur ngorak mah keur nalika nganjang, kakabogo, AA, bebek, yayang, aduh, naon deui atuh, ayang, ras naon deui, teteh, neng, akang, ya ayang gitu bagitunya naon deui bahasa-bahasa teh, bahasa-bahasa anu romantis. Gitu, sing ingat, tapi nalika geus rumah tangga terkadang cariosan-cariosan kanu jadi salaki, caritaan kanu jadi pamajikan teu sesuai. Mata Rasulullah sallam dina nalika nyauran kanu jandan garwana, tarawandun nyauran ku jenengan ka Siti Aisyah, ya Humairah, wahai istri yang kemerah-merahan. Neng gelis bager soleh pinter, aduh ya Allah ya karim. Geus karijut ge AA kasep we gitu. Wawas
wasilatan ila tibaqis sumbi wal aqwam. Jadi ku ayana pernikahan teh kahiji niat sing hade kadua kaifiah. Kaifiahna pernikahan hurufna nikah teh aya 3 hiji nun kadua kaf. Kaifiah pernikahan teu saeutik ayeuna angka perceraian di Tasikmalaya wabil khususna tiap tahun teh nu jadi randa nu jadi budak tara kurang ti 5.000 urang. Kasus perceraian teh kulantaran naon? Kulantaran teu apal mana hak salaki, mana hak pamajikan, mana kewajiban salaki, mana kewajiban pamajikan. Aduh da teu ngaraji, kudu jen teu ngaraji kana quratul uyun, teu ngaraji kana fatul ijar, sehingga teu arapaleun kana hukum dina bab rumah tangga. Nu penting mah asal tarima abdi nikah kanyanu kemas kawin saanu aya nu teu apaleun jampe adus norek nikah ayeuna teu apaleun niat adus teh kumaha teu apaleun ya Allah ya Karim sementara rek dipake unggal peuting jeung unggal poe teu apaleun jampe adus aya teh aya ya Allah ya Karim rek kumaha anu penting mah bogoh we cenah nu penting Allahu akbar tos. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sahibil izzi wasidqi wal wafa wa ala alihi washabihi sarafin ujubil huda. Lajengkeun. Amma ba'du. Anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam. Pahadihi mangka arieu kurrosatun eta pirang-pirang koras, eta pirang-pirang kertas, pirang-pirang lembaran. Sogirun anu leutik naon hajmuha jiribna kurrosa. Latifun anu lembut naon sakluha bentukna kurrosa. Jalilun anu agung qadruha naon qadruha darajatna ieu kurrosa. Azimun tur anu kacida gedena naon napuha kamanfaatanna kurrosa. Tasamilu anu ngawengku ieu kurosah ala fawaida kana pirang-pirang faidah muhimmatin anu penting tataan laku anu cumantel bi ba'di ma kana sawarehna perkara lin nikahi pikeun nikah minal harsi tina tatanduran naon tatanduran teh ieu teh majaznya wa asrari awqatihi sareng pirang-pirang rahasia waktuna kade ieu teh waktu-waktuna ge aya waktu anu tertentu teu sagawayah wae waktuna kade batur maleman ieu na Idul Fitri gitu Idul Fitri yang ngadon kalah ka gagawe gitu aduh ampun deui batur takbir ieu mah di masjid ya Allah ya Karim pula semalaman takbiran mah malaman Idul Adha Idul Fitri panajan datangnya bage ke atli isukan tangke aya faidahna aya naon manfaatna naon balukarna wa tadbirihi sareng ngaturna harfi wa ma sareng perkara lihil qatil abkari kana kajadianana pirang-pirang kaparawanan ngadah minal anzaibi tina pirang-pirang keanehan, keajaiban wal asrori sareng pirang-pirang rahasia. Jama'atuha anu ngumpulkeun kami kana ieu muhimmah, fawaida muhimmah. Wa iltaqat tuha sareng murungan kami kana fawaid. Wa naqal tuha sareng mindahkeun kami kana ieu fawaid min fuhulil ulama'i di gegedena para ulama. Tiga geden para ulama war rijali sareng rijal ulama mannahum mugi maparinan anugerah hum kasadayana hum kapuhulil ulama war rijal saha Allah taala binailil fauzi kumenangna kabagjan wal ibdali sareng kanugrahaan. Jadi ieu kitab teh sok sanaos alit jirimna kecil-kecil cabai rawit gitu sok sanaos alif tapi ageng pisan darajatna ageng pisan manfaatna pokona mah kecil-kecil cabai rawit lah pokona mah sanajan leutik oge ieu teh loba manfaatna pikeun urang supaya naon
padina masalah hukumanya naon rupa perkara anu dihalalkeun, naon rupa perkara anu diharamkeun, naon rupa perkara anu diwenangkeun, eta urang sadaya kedah tumut naon rupa perkara anu dimakruhkeun urang sadaya kedah tumut kedah uninga. Oh ieu teh pangna diharamkeun teh model ayeuna kumaha dina sapina dijelaskeun paharaman pikeun istri anu juhed anu nifas teh pantel kulit sareng carogena antara bujal jeung tuur hartosna teu meunang jima. Naon sababna? Sabab lamun ku urang dihantem wae sementara pamajikan keur haid, sementara pamajikan keur nifas, jelas eta haram matak nimbulkeun kana panyakit kelamin. Kunaon atuh ayeuna panyakit saberupa aya panyakit kanker rahim, penyakit kista, penyakit itu ini. Kulantaran jalmi-jalmi teu ngaraksa kana paharaman. Nu penting paduli mesti keur beureum oge erek digawean. Teu meunang kitu mah teu meunang sababna. Sabab panceuk kedokteran nalika istri keur haid, nalika istri keur nifas, sel darah merahna henteu berfungsi. Anu gunana eta sel darah merah teh kanggo maehan baksil anapi bakteri anu asup kana lebet patuangan eta istri. Mata timbul penyakit berbagai macam anu berbagai macam kiwari kulantaran jelema geus teu paduli halal jeung haram. Haram wae paduli pokona mah naon rupa digawean. Nu penting mah asal senang ceuk soranganana nu penting mah kitu. Jadi aya paharaman, aya nisbatkeun halal, sunat jeung sajabana teh mengandung hikmah. Jadi Allah mengharamkeun kana hiji perkara teh ngandung hikmah. Allah nyunahkeun kana hiji perkara ngandung hikmah. Mana seperti sunnah nalika urang tos ngeuretan kuku teh eta teh ulah langsung naon kedah langsung dikumah nalika tos ngeuretan kuku teh. Naon sababna? Sabab lamun diantepkeun kurang teu dikumbah tuluy gagarok matak menyebabkan penyakit kulit. Eta teh diantawisna mah. Tas kitu. Da kege aya aturan-aturan mainna. Tuluykeun. Samai Tuhan ngangaranan kaula kana ieu kita kana ieu kurrosah bifatil ijari ku kitab Fathil Ijar mukakeun samping mukakeun androk kasbil asrori dina mukakeun pirang-pirang rahasia li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktuna tatanduran iraha waktu tatanduran teh ceuk bahasa mangsa artinya eta mangopik aduh waktu tatanduran wahil qatil abkari sareng kajadianana kaparawanan wallaha sareng ka Allah wungkul wallaha sareng ka Allah wungkul ta'ala barina maha suci Allah barina maha luhur Allah nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya. Jadi wallaha wungkul ka Allah ta'ala nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya. Tadi teh ngaheulakeun makmul daripada amilna, ngaheulakeun maf'ul daripada fi'il jeung fa'ilna. Saya teh fadilahna teh faidahna teh lil qasri, faidahna teh lil ikhtisar, lil tahsis ceuk bahasa dina Johar Maksud mah adawatul qasri illa wa innama anfun wa taqdimun kama taqaddama. Jadi harusnya kieu wallaha sareng ka Allah wungkul ta'ala barina suci Allah nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya ayyaj'alaha kana yen mugi ngajadikeun Allah kana ieu kitab kana ieu kurrosah nafiatan ka anu bermanfaat lana pikeun abdi sadaya wali ikhwanina sareng pikeun pirang-pirang dulur abdi sadaya al muslimina anu Islam kabeh wa yaj'alaha sareng mugi ngajadikeun Allah kana ieu kurrosah
dakhiratan kana simpenan lana pikeun abdi sadaya wali walidaina sareng pikeun ibu rama abdi sadaya yaumala yanfa'u dina poyan teu bermanfaat naon malun harta wala banuna sareng teu pirang-pirang budak illa man angin jalma ata anu datang ieu man Allah ka Allah biqalbin salim kalawan hate anu salamet min afatil qalbi tidak pirang-pirang pancabahyan hate wasu'il dununi sareng gorengna sangkaan kade keur sandriin wa sandria sebenarnya ku bahasa kolot sok disilokakeun ngaran nikah teh ngagayuh sagara rumah tangga naon ari ngagayuh teh eta teh sapertikeun jalma anu naik sepeda antara suami sareng istri kedah saimbang sok ayeuna urang nalika naik sepeda sampean ka tujuh jeung sampean kenca eta kudu saimbang kaluhur ka handap kalur ka handap coba lamun suami istri didinya seimbang insyaallah bakal salamet nepi ka tujuan ngagayuh bahkan ge ngagayuh tapi lamun kenca hayu we nu katuhun nu ngagoes teh anu kenca mah cicing kira-kira maju moal mata pas nage ngagayuh sagara rumah tangga ngagayuh teh jadi duanana kedah didasari ku ijtimaiyah ku kebersamaan ta eta ngagayuh mata pantes dina jurmiyah dijelaskeun coba bantuan pamado matu patakono biar ba'asim wadir bil ismil muqaddi wa jami taksiri wal fi'lil mudhari rumah tangga bakal beres kahiji pa'amadoma itu ada pun kebersamaan ngahiji antawi suami istri teh patakunu alamat nurobi bakal ciri luhur rumah tangga teh 4 perkara. Kahiji fil ismil mufradi hartosna masing-masing suami, masing-masing istri ngagadu kuninga kana hak sinaran kewajibanana. Suami salaki apal kana hakna, pamajikan apal kana hakna, salaki apal kana kewajibanana. Istri oge apal kana kewajibanana fil ismil mufradi didasari ku ilmu kaduana wajami taksiri dina nguduskeun kana sagala perkara kudu musyawarah teu bisa ayeuna salaki lamun hayang hiji perkara diputuskeun ku sorangan tapi kudu babarengan wasawirhum fil amri ma khaba man istaqara wala nadima man istasara mual ngalangsa jalmi anu istihara mual kaduhung jalma anu bermusyawarah. Jadi salah suami istri teh kudu komunikasi nate kedah jalan. Ngan lamun dina kayaan salaki keur ngambek pamajikan cicing repe. Nalika pamajikan keur naraweco sakalupa keur pidato, nah salaki teh cicing antepkeun pulasok saruana keun we antepkeun dangke oge bakal aya repehna ulah saruana keun we da ngasupkeun paham ka jalma nu keur ngambek mah moal aya tungtungna ras wajamil manasi salimi bakal aya dina kaluhuran teh wajamil manasi salimi ayeuna rerejengan sareng istri-istri anu salehah anu taat kana janten suamina anu taat kana jadi salakina eta teh berarti bakal nimbulkeun ka rumah tanggaan sae ras kaupatna wal fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bairu sayun menentukan tujuan urang teh rek naon rumah tangga teh rek naon wal fi'lul mudhari pagawe
alladzi lam yattasil ghairihi sayun. Karena rumah tangga tujuan teh niatna sing hade. Niatna sing hade. Sakumaha tadi tujuan pernikahan teh karena Allah, karena ngajalankeun sunnah Rasul, lajeng karena ngaraksa farji dina dosa, diandawisna mah eta eta. Tak sing ingat karena tujuan. Tah gitu. Ngagayu ayeuna sagara. Ngagayu sagara ari sagara teh lautan. Hartosna ari di lautan teh loba ombak. Kon kitu deui aya hiu, aya hewan-hewan anu garalak, aya angin, aya badai, aya sagarupa. Matak dina rumah tangga teh moal selamana lurus ibaratkeun jalan tol, tapi bakal menghadapi rintangan-rintangan. Badai, rintangan angin gede, rintangan hewan, rintangan di sisi gigir, bahkan rintangan di kulawarga oge aya, timitoha aya oge rintangan-rintangan eta teh. Matak pantes saur Sayyidina Bakar As-Siddiq gini dina nasribat jadid safina takafa innal bahro amikun. Kade perkuat niat anjeun. Dina harus sama jadid safina taka perkuat sing hade parahu anjeun. Sabab lautan teh kajida pisan jerona. Hartosna dina eta perkuat niat urang. Niat di awal naon rumah tangga. Sehingga lamun niat geus kuat, insyaallah kadituna berbagai rintangan, berbagai badai dina nalika rumah tangga bakal bisa teratasi. Tah gitu sagara rumah pas rumah tangga ari rumah naon? Ari rumah teh tempat naon? Rumah teh tempat berteduh. Tempat istirahat berteduh tina panas, tina tiris, tina hujan. Hartosna rumah teh sing dijadikeun tempat anu nyaman. Hartosna tempat anu tenang untuk mencurahkan keluh kesah seorang suami terhadap istrina, istri terhadap suamina. Matak pantes nalika ayeuna caroge sumping ti perjalanan dina panyabaan, nalika urang ayeuna kayaan suami teh nyandak artos anu kacida pisan seueurna, si seorang istri bahagia alhamdulillah ditampa dengan tangan terbuka. Ya Allah ya Karim. Tapi tatkala suami balik nyaba teu mawana naon bari kaya gering, wayahna tarimakeun. Naon sababna? Sabab dina rumah tangga teh panabi ge ngaduana teh kieu nalika nikahkeun Siti Fatimah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Hartosna barakallahu laka mugi Allah ngaberkahan ka anjeun laka baik dina kayaan senang. Hartosna laka teh la linafi cek bahasa sanrima lamun alal ditoror, baik dina kayaan senang selalu diberkahi ataupun dina keadaan susah senang tetap bersama. Bahkan nalika kieu rumah tangga tidak salawatna ieu terjadi pasang surut. Kade ada teh cek we rumah tangga teh terjadi pasang surut, moal salawatna ngeunah, moal salawatna raos rumah tangga teh nu dibayangkeun teh enakna we ayeuna mah, tapi di hareupna bakal aya gogoda-gogodaan tumiba kade di urang. Tak terjadi pasang surut. Nya kitu deui saraki ayeuna pamajikan gering teu urusan da kuladaran urang geus perjanjian tina waktu qabil tu nikah. Dina waktu qabil nikah nalika seorang istri teu damang, nalika seorang istri teu damang wayahna urusanan kudu jadi salaki ulah disimpan diantepkeun we kuladaran urang eta kan geus perjanjian urang terhadap diri pribadi oge perjanjian sanaran Allah. Matak pernikahan mah disebutna ge misaqon ghalidho, baik dina kayaan senang ataupun susah sama-sama dihadapi bersama. Karena rumah tulis tangga sagala rumah tangga di tangga naon tangga teh taraje tempat naon ari taraje naon paranggi naik ari taraje teh terkadang naik terkadang turun. Berarti dina rumah tangga teh cintu selamana bahagia tapi urang terkadang manggihan kana kasusah. Tah kitu matak sing hade dina rumah tangga teh. Kitu mata disebutkeun cik bahasa kolot ngagayuh sagara rumah tangga. Tah eta kade. Timbulkeun ayeuna
sabar di rumah tangga niat sing hade syukur di mana-mana menang nikmat katiluna sabar dina nalika menang musibah menang cocoba tuleukeun deui i'lam kudu nganyahokeun anjeun kade ya i'lam geus dimimitian kula padi alam ceuk bahasa dina qaidah fal mas'alatu ida usurikat bi i'lam tadullu ala subati madkhuliha di mana-mana hiji masalah hiji ucapan geus dikawitan kula pati alam nuduhkeun kana ieu masalah teh kacida pisan sulitna anu perlu perhatian. Nikah teh tidak segampang, tidak semudah membalikan telapak tangan dina nikah teh, tapi perlu perjuangan dan doa. Perlu perjuangan dan doa. Terkadang aya air mata, terkadang ceurik, terkadang naon di rumah tangga. Sakali basna ge i'lam. Ana nikah kana sanya nikah teh sunnatun eta sunnat margubatun anu dipikaresep. Nah, sunnat anu dipikaresep. Wa tariqatun sareng torekat mahbubatun anu dipika cinta. Li'an nabihi karena sanyana ku sabab nikah. Li'an nabi karena saya tetap ku sabab nikah bakoan nasli ayan abakoatan nasuli ayana sambung menyambung ayana keturunan wadawa mata wasuli sareng langgengna sambung menyambung pakod haradahu mangka nyata ngagegerehan mangka nyata nganjurkeun hu kana nikah saha asyari'u sari asari hakikatan huwa Allah wal majaz huwa Rasul. Ari sari teh dina hakikatna Gusti Allah, majazna Kanjeng Rasul ari sari teh. Al hakimu anu bijaksana. Faqala mangka ngadawuh sari azam hagu min qail ti anu nyarioskeunana, ti anu ngadawuhkeunana. Panggihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Panggihu mangka kurunik mangka pek nikah aranjeun maka istri-istri. Maka istri toba anu alus lakum cek aranjeun. Toba anu alus ma lakum munggu aranjeun minan nisa'i bayana emak teh dina pirang-pirang istri. Masna 2 wa thulatha atawa 3 waruba atawa 4 al ayah luruskeun anjeun kana ayat tapi pain khiftum Allah ta'dilu fawahidah pek nikah teh ka istri anu geulis teh anjeun dari ngaran geulis merelatif misalna ceuk si Akma misalna teh geulis ayeuna teh tapi ceuk si B mah henteu cenah aya oge kitu nya ceuk si Akma Mang Ridwan teh kasep gitu merenya tapi cek saja nu henteu cenah gitu eta mah relatif pang madakah geus we nu geulis cek urang we pokona mah kitu ma tobalakum nya di dieu geulis teh laisal jamal bi jamalil wajhi walakinnal jamal bi jamalil qalbi cantik itu bukan paras tampan bukan ayeuna kecantikan itu bukan lain kagelisan, lain kakasepan, walakinnal jamal bijamalil qalbi, tetapina kecantikan itu adalah yang timbul dari hatinya. Terus, kitu kade, ma tobalakum, dak ke dina di payun dijelaskeun pan nikah hiji ningali kana kagelisanana. Oh, gelis teh relatif, cek urang mah teh cek urang cek si A mah geulis cek urang mah goreng patut si A teh padahal mah dari kanu bogo mah geulis we kasep we Arjuna dan Srikandiku waduh pokona mah kitu pokona selalu terbayang-bayang di pelupuk mata peuting ngaji mriti beurang ngaji yakulu peuting ka impi-impi beurang asa mimilu si eta teh wasa karena kageulisan karena kakasepan tuleukeun wa qala sareng parantos ngadawuh Allah taala wa min ayatihi jeung eta tetep tina sebagian
tina sapalina pirang-pirang tanda kakawasaan Allah an khalaqa yen ngadamel Allah lakum pikeun aranjeun min angkusikum ti pirang-pirang diri aranjeun azwaja kana pirang-pirang pasangan litaskunu supaya tenang aranjeun sakinah aranjeun ilaiha supaya cicing aranjeun ilaiha kaitu azwaj waja'ala sareng ngajadikeun Allah bainakum di antara aranjeun mawaddatan kana kacinta warahmatan sareng kasih sayang. Tadi deui min ayatihi tina sebagian tanda-tanda kakawasan Allah. Ari tanda-tanda kakawasan rek kaharti ku urang rek henteu pokona tanda kakawasan Allah eta disebutna ge bahasna ge ayatihi. Tanda-tanda kakawasan Allah terkadang ayeuna jodoh pati bagja cilaka eta geus aturan Allah. Terkadang asam di gunung, garam di laut, akhirnya bertemu di nanaon, dina sayur asem, dina ulekan. Kan eta teh kadang geus jodohna bakal bapangi, urang Puspahyang jeung urang Cikoleng misalnya bakal bapangi di suatu tempat yang geus meureun jodohna insyaallah. Eta kan kadang teu wau teu naon, eta teh ayatihi tanda-tanda kakawasan Gusti Allah. Eta teh terkadang teu nyaho. Tain raskeun. Wa qala sareng parantos ngadawuh Allah taala surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum. Wa ankihu sareng pek nikah aranjeun kabeh. Al ayama kajalma anu lalagasan. Kajalma anu lalagasan. Ari lalagasan teh nya teu boga salaki erek parawan erek randa gitu pek tika cenah ku aranjeun mingkum ti sapalihna aranjeun wasolihina sareng kajalma nu soleh kabeh min ibadikum ti pirang-pirang abid aranjeun wa imaikum sareng pirang-pirang amat aranjeun iya kunu lamun kabuktian ahrar fuqara eta pirang-pirang jalma fakir yugnihimullahu yugni bakal nyugihikeun him ka itu ahrar saha Allah taala min fadlihi tina kurniana Allah al ayata nuruskeun anjeun kana ayat kade wa ankihul ayama minkum pektikah cenah ku aranjeun ka jalma nu lagasan pandiantawisna dina fatul muin dijelaskeun syaratna pamajikan nu rek dikawin teh wasuri topi jawjati diandawisna hiji huluwun min nikahin kedah tepi tina pertikahan. Jadi teu aceun dipihukum ku lalaki anu sejen. Teu dipihukum ku lalaki anu sejen huluwun min nikahin. Jadi hiji huluwun min nikahin. Kade mata lamun keur ngarora mah ulah hayang nikah siri teh. Ulah hayang nikah siri teh. Nikah tanpa dihadiri ku petugas di kantor urusan agama. Ulah hayang naon sababna nikah siri teh ulah hayang sahna masa secara hukum mah da kulantaran sesuai ayat rukun nikah jeung syaratna. Tos ngan pikeun ngora mah ulah hayang naon sababna engke dina nalika terjadi permasalahan si salaki kabur mafkud teuing ka mana eueuh eta rek ka mana laporanana. Laporan ke pengadilan daya bukti surat nikah betulnya daya bukti surat nikah akhirnya teh menunggu yang tidak pasti. Nah kade ulang pokoknya mah tina kaidah ge Mang Dadan teh wanita itu butuh kepastian teh. Wanita itu butuh kepastian. Pokoknya mah gitu kade ulah hayang dikasiri hukumna memang sah asal depan karena syarat pernikahan rukun pernikahanana kan pikeun ngora mah bakal loba permasalahanana. Dina masalah budak bila mana ngalahirkeun hese nyeun akte jeung sagarupana tah kitu. Na masalah ayeuna terjadi perceraian salakina mafkud salakina aya salakina mafkud kabur separuguh panerek kumaha sementara si istri ngaraos madarat. Hiji ta syarat istri nu bade dinikah teh huluwun min nikahin. Kaduana huluwun min iddatin, sepi dina masa indah. Jadi lamun rek dinikahkeun teh kalalaki anu sejen kudu geus lubar iddahna.
pan teu saeutik ayeuna mah kakaraga dicerai ku salakina 2 minggu geus kawin deui. Pan teu sah pernikahanana teh. Kakara dicerai ku salakina sabulan geus kawin deui ka laki anu sejen. Eta teh berarti teu sesuai sareng katentuan, teu sah pernikahanana. Kade puluhun min nikahin wa iddatin. Oke, wa adamu mahramiyatin kaopatna lain mahramna anu kasebutkeun kana mahram teh sakumaha dina kitab Sulamunajat ayat 22. Naon ari ngaran mahram? Ngaran mahram teh man harumat nikahu ala ta'bidi. Hiji istri anu diharamkeun nikahna netepan kana salanggengna. Eta ngadisebutkeun mahram ke tingali we dina Sulamunajat dina pangbatalan wudu di dinya aya ngajelaskeun masalah mahram. Tos gitu. Jadi anu lalagasan anu tegaduh caroke baik ayeuna parawan atanapi randa pek tikah cenah. Teu naon kawin karana ge atuh. Boleh aya BCL. BCL aduh Gusti deui. BCL Cikole. Apal BCL Cikole? Oh, Pak BCL Cikole. Terus, iya pun mata kade ya. Dina nalika bundan mah. Dina nalika akang bade nikah kabungkur. Sumpingnya singkuring teh akang teh nepangan heula ka guru. Wartos kieu Kang, abdi bade nikah teh balik ti pasantren teu bogana naon, parikosna mah abdi teh da usaha henteu lain ka usaha. Saur akang teh kieu sing ingat dawuhan Allah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Cenah kitu. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Cobi cenah mang tingali yughnihimullahu min fadlih. Yughni fi'il mudhari him maf'ul Allahu fa'il tartibna teh kunaon pangna Allah Subhanahu wa taala ngaheulakeun maf'ul daripada fa'ilna cenah kitu. Kunaon Allah ngaheulakeun maf'ul daripada fa'ilna eta teh lil ihtimam ye pikeun santri pikeun santriah ulah melang sing niat sing hate dina nalika rek rumah tangga teh masalah rezeki mah geus diatur ku Allah ulah sieun kawin ka santri teh geus dimujubutkeun di paraban kulhu moal kuring rumah tangga geus sabaraha puluh tahun geus can pernah pamajikan tah paratah kulhu bakah kulhu cenah henteu pan anggara beas darah gitu kan tah gitu mah yughnihimullahu min fadlih kader teh tuluykeun gitu jadi ulah melang ulah hariwang asal niat sing hade pokona mah geus dina rumah tangga mah insyaallah bakal menang kabarokahan man sababna man nakahalillah wa an kahalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Sahaja menikah karena Allah, nikahkeun karena Allah, maka ngahak kana pitulung Gusti Allah. Mata kula sieun-sieun rek kawin wadar we mang santri lah. Tapi asal geus bisa batul muin jeung tafsir. Syaratna teh hei wa min ignaihi jeung eta dina sapalihna ngabeungharkeunana Allah taala lahum ka fuqara anna rajula sanyana hiji lalaki qabla duhulina sameme asupna rajul fi qaidin nikahi dina ikatan pernikahan lahu eta tetepikeun rajul yadani ari dua panangan wari jelani sareng dua sampean wa ainani sareng dua soca wa beriha sareng liana anu kabeh minal jawarihi tina pirang-pirang anggahota bihiddatiha kalawan batasanana jawarih kalawan hijianana jawarih mangga bihiddatiha faqat tungkul bihiddatiha kalawan hijianana jawarih faqat tungkul walakin kullama dakhala tatapina samangsa asup fihi dina nikah sor kullama dakhala
dina samang-samangsa asup rajul bina nikah sorot jadi naon tilkal a'dhu itu anggahota tata do'afa tikal a'dhu di'faini kana dua tikal bijadati a'dhu ijawjatihi ku tambah anggahota pirang-pirang anggota badan pamajikanana rajul ilaiha ka itu jawja ala taro nahan de ngemut anjeun annal arusata sanyana panganten istri idza qalat di mana-mana nyarios arusa lil arisi pikeun panganten pameget mangdadang liman yadaka kanggo saha liman eta kanggo eta pikeun saha yadaka ari dua panangan anjeun qala nyarios ye qala laka ida qala adalu sayda qala lil arisi qala nyarios ye aris panganten pameget laki eta pikeun anjeun wa ida qala kanggo saha cenah panangan teh kanggo neng ari pipi kanggo saha kanggo neng rasa teh ari pipi neng kanggo saha kanggo gitu kan jadi nu tarina dua panangan teh jadi opat nah gitu mulai kena wa ida qala sareng di mana-mana nyarios arusah panganten istrinya lau karis panganten pameget liman eta pikeun sa anpu kali pangambung anjeun qala mangka nyarios aris laki eta pikeun neng atuh wa idza qalat jeung di mana-mana nyarios arusah lau karojul aidon deui liman liman eta pikeun sae ayeuna kari dua soca anjeun qala nyarios aris laha ka arisa mujiban lahu laha ka arusa mujiban bari anu ngajawaban wa muannisan sareng anu ngabebetah laka pikeun anjeun tuh jadi tina sapaling ngabungharkeun ana Allah teh nu tadina salaki boga dua panangan pamajikan boga dua panangan dibijikeun jadi opat nu tadina gaduh dua soca salaki pamajikan gaduh dua dibijikeun jadi opat matak kitu matak sok aya panganten sok nyarios neng ieu panangan kagungan saha sampean kagungan pangambung kagungan sagarupi kanggo hari ieu cenah ieu kanggo neng ras jeung kitu paribasana mah sekuntum mawar merah ari lagu eta teh sakaya wae sekuntum aduh ampun teh sungguh asiknya pengantin baru aduh duduk bersanding bersanding raja sehari. Nah, eta laguna aya laguna. Kanggo saha cenah neng ieu teh kitu. Wah, kada sareng eta nya kitu deui satuluyna. Wa qala sareng nyari ngadawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'saros sababi, wahai golongan pamuda. Man ari sahawae jalma istatoa eta lamun mampu man ari sahawae jalma istatoa eta lamun mampu lamun kaduga man mingkum disabenaran jeung albata kana biayana paliata jawaz mangka pek nikah ieu man fa innahu mangka nikah teh agodu eta leuwih meuremkeun lil basori kana paningali wa asanu sareng ngaraksa lil farji kana farji al hadis ngraskeun anjeun kana hadis. Jadi hei golongan pamuda sing sahawae anu ti antara anu mampu kana nikah kana biayana pek nikah. Sabab nikah teh meuremkeun kana soca. Wa sonul parji ngaraksa kana parji. Ya terkadang urang ieu dina rumah tangga mah ulah sok ningali ka batur. Matak saur dawuh Nabi geuninnya. Dina ieu saur dina katerangan lamun ayeuna seorang lalaki anu geus boga pamajikan lempang di jalan ngagetkeun eta pamajikan teh kanu jadi
eta istri teh kanu ka seorang pamegat buru-buru balik ka imahna. Buru-buru balik ka imahna. Sarua bobogalna mah kitu-kitu keneh. Sarua fa innahu aqadul basar wa ahsanul farji. Kadang-kadang kieu urang. Jadi saur teh teh gitu. Di mana-mana hiji pamegat teu leumpangan di jalan manggihan hiji istri anu geulis. Anu matak ngagetkeun anu matak bogoh mangka balik ka imahna sarua wae bobogalna mah kitu-kitu keneh tos kitu nya naon sababna sok kaya paripaos jalma mah sok silih sangka unggul terkadang aya paribasa rumput tetangga lebih hijau rumput tetangga lebih hijau tapi ya Allah ya Karim eta teh ngan sakadar sangkaan unggul. Jelema mah pasangka-sangka ceuk tukang dagang, mending tukang tani, ceuk tukang tani mending jadi tukang dagang. Mending cenah gawe di kantoran. Ceuk tukang gawe mending cenah tukang tani. Ruy jelema mah pasangka-sangka cenah mending jadi ajengan, cenah cicing, cenah tara usaha, tara naon duitna loba. Dahar anggal cenah. Mending kana jadi ajengan sokat syukuran jeung guring erek. Jelema pasangka-sangka unggul. Jadi kahade. Naon sababna batur macan karuhan jika pamajikan urang. Batur macan karuhan jika salaki urang. Jika unggul cenah jigana kieu mun kawin ka si anu nya jiga teh urang teh bahagia can karuhan. Lamun salaki cek salaki teh lamun urang kawin ka si anu cenah nya cek Mang Robi teh lamun urang kawin ka si anu cenah padahal Mang Robi teh geus rumah tangga misalna teh geus kawin cek Mang Robi teh lamun urang kawin ka si anu majigana urang teh bakal bahagia can karuhan kade eta teh eta mah naon ngan sadana rumput tetangga lebih hijau daripada rumput anu di bumi tos lah duleuikeun deui wal ba'atu sareng ari ba'ah an-nafaqatu eta nafkah al-dhahiratun dhahir. Nafkah pencari nafkah cenah saur dina mobil eta gurame ngabret gini. Wal batinatu sareng anu batin kama sabari perkara pejuang nafkah. Kama sabari perkara kila anu diucapkeun. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tajawaju kudu pek nikaharanjeun alwaluda ka anu loba anakna alwaduda ka anu nyaahan ka anu loba nyaahanana fa inni mukasirun mangkasena kami mukasirun eta anu bermegah-megah bikum kusabab aranjeun al umama ka pirang-pirang umat yaumal kiamat dina poe kiamat al hadisan ruskeun anjeun kana hadis au kama qala atawa sapertoskeun tos ngadau Kanjeng Nabi wa ghairuha sareng liana hadis minal ayat wa garajing liana hadis minal ayatina pirang-pirang ayat wala hadisi sareng pirang-pirang hadis pek tikah baranjeun alwalud teh hiji istri anu loba budakna geuning pancan kawin tinggal we indungna sabari indung bapana sabari budakna. Oh budakna teh ayat 17. Oh berarti eta teh halus dah. Ceuk bahasa urang Cianjur mah cenah tunggung ucingeun. Hafal tunggung ucingeun? Ah. Geus lah pokona kitu ceuk urang Cianjur mah tunggung ucingeun cenah. Jadi sakali ge loba budakna dong pokona mah. Al waduda anu nyahan. Tingali we eta mah ka indung bapana. Nyahan teh ka budakna. Kana ieu mah buka budak hiji we ge di budak kolot baheula mah boga pun bapak, pun anaknya pun bapak, pun biang gaduh kurana teh 10. Tapi da ya Allah ya Karim, tara pernah jika nama ayeuna tara selalu disayang gitu nya, selalu disayang gitu. Baheula mah sanajan ayeuna paradak adi jeung lanceuk teh gitu nya. Selalu disayang ku kolotna teh ayeuna mah boga budak hiji ningali pagawe deh dijiwir budak hiji teh dicepret gitu mah ya Allah ya Karim boga budak hiji eta dicepret pagawe budak hiji dijiwir ya Allah ya Karim mereka kumaha eta baheula mah boga budak 10 ke salabar indung bapana teh ya Allah ya Karim salabar mah boga budak hiji wae geus pagawean disiksa
teuing. Ya Allah ya Karim komo digorok. Naudzubillahi min dzalik. Tos bayanul harfi. Ari ieu bab buat merelakeun ngajelaskeun pepelakan. Ngalekuy. Aduh, pepelakan cenah ayeuna Atin pepelakan atin. Wa asrori awqati sareng pirang-pirang rahasia waktuna harsi. Ialam kudu nganyahokeun anjeun annal maksuda sing maksud al-dhamma anu ageun minan nikah nikah ta'abudu eta gawe ibadah. Jadi tujuan nikah teh gawe ibadah. Wa taqarrubu sareng gawe kadeuheus ka Allah. Wa taqarrubu sareng gawe kadeuheus wa tibau sunnati rasuli sareng nuturkeun sunnah rasul. Wa tahsilul waladi sareng ngahasilkeun budak. Wan nasli sareng turunan. Li annabihi karena sanyana ku eta ku nikah bokal alami aya tetepna alam. Wan didomahu sareng teraturna alam. Wa pitarki sareng ku ninggalkeunana nikah. Wa ihmali sareng ngalalaworakeun nikah korobahu eta ngaruksakeun alam. Wa dirosahu sareng mareumkeunana alam. Jadi urang mah melanjutkan keturunan bangsa manusia. Wa ma'lumun sareng eta dikanyahokeun annahu wa ma'lumun sareng eta dikanyahokeun annahu naon annahu saneuna kalakuan sareng tingkah la yahsulu henteu hasil naon al hasadu panen illa binasril badri angin ku nyebarkeun bini alal ardi kana taneuh awalan dina mimitina nyebarkeun bini dina taneuh wa harfiha sareng nandurkeunana wa harfiha sareng melakanana ardi wajarha sareng tegasna melakanana ardi biturukin kalawan pirang-pirang jalan wa kaifiatin sareng pirang-pirang cara ma'lumatin anu dikanyahokeun indal fallahi mungguh pirang-pirang petani. Pallah teh petani. Wan tidoril madadi sareng ngadaguan bantuan ila budui solahi nepi ka dohirna kaberesan. Dohirna kamaslahatan. Wa kadzalika jeung nya kitu deui layah suluh teu hasil naon alwaladu budak wan nasu sareng keduran illa bibasi badri jawji angin ku nyebarkeun binih salaki ala majroatihi kana tempat pepelakana jawat wajar atihi sareng nandurna ieu si jawat allati anu sia itu allati teh halilatuhu eta pamajikanana jawat tah gitu. Jadi moal hasil cenah la yasulul hasil lebih binasil badri moal hasil ayeuna panen kajaba urang kudu nyebarkeun binih kana taneuh ditebarkeun heula mimiti tuluy dipelakeun kalawan jalan anu beda-beda sareng pertingkah anu beda-beda kumaha tangkalna kumaha cek petanikna meureun tangkal kalapa kudu kieu melakna tangkal bondeng kudu kieu melakna tangkal pare kudu kieu melakna wan tidoril madadi ditu jantosan mugi ka naon ngantosan pertulungan, ngantosan kanikmatan nepi ka beresna pepelakan, nepi ka beresna nepi ka dohirna buah, lamun pare mah nepi ka beuneurna. Tah nya kitu deui moal hasil budak jeung lila angin ku nyebarkeun binih salaki kana tempat tatanduranana, kana tempat pepelakanana nu disebutkeun pamajikanana. Halilatuhu teh istri anu dihalalkeunana. Tos gitu. Jadi ari bolu mah kumaha citakanana. Ari bolu mah kumaha citakanana. Lamun citakanana halus, boluna ge bakal halus. Boluna naon si lamun citakanana halus gitu meureunnya beuleut kieu citakanana teh. Si boluna bakal beuleut. Ya gitunya. Lamun citakanana parwa pareol boluna ge bakal parwa pareol itu baru tuh. Budak sing alus citakanana. Ari budak mah kumaha
kumaha indung bapahna budak mah. Tah gitu bener. Teng anak meraku pun cungan uyah mah tara tees kaluhur. Jadi kumaha indung bapana. Biasana ge ari kalangkang mah kumaha tihangna, lamun tihangna lempeng kalangkang bakal lempeng. Lamun ayeuna tihangna bengkok mangka kalangkangna ge bakal bengkok. Sieun goreng mah. Naon? Paribasana mah guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Saksian gitu tah. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah untuk lain mindali kamun leuwih goreng teh. Tuluikeun. Qala parantos ngadawuh Allah taala nisa hukum ari pirang-pirang isi aranjeun. Harsun eta tempat pepelakan lakum pikeun aranjeun. Tempat pepelakan cenah. Lakum pikeun aranjeun. Paktu mangka pek datangan ku aranjeun harasakum. Paktu mangka kudu ngadatangan aranjeun pek ngadatangan aranjeun harasakum kana tempat pepelakan aranjeun annasitum. Kumaha wae karep anjeun. Pek bari nonggeng bari ngadapan kumaha karepna we tah. Irah we waktuna. Laqatimu salangahlakeun aranjeun li anfusikum pikeun pirang-pirang diri aranjeun. Al ayata teruskeun anjeun kana ayat. Jadi ari istri teh ibaratkeun tempat pepelakan. Tapi sing hade lain ngan sadar melakna wungkul. Tapi kudu dipupuk. Ulah kieu paripos nama dikungkung teu diawur dicangcang teu di paraban. Ari diikat mah dina ikatan rumah tangga. Diikat dina ikatan rumah tangga tapi teu dinafkahan. Lain kitu urang boga hayam. Boga domba wayana kudu paraban maraban hayam kuhun maraban domba halo Akbar sing bener kan berdoa salam urang ayeuna kan alam urang boga hewan. Ya maka dina salah sabina dina hadis. Dakhalat imra'atun fi hirratin. Hiji kapungkur dina zaman Bani Israil. Dina zaman Bani Israil. Dakhalat imra'atun fi hirratin. Aklebat hiji istri kana neraka tina sababiah ucing. Eta ucing dikerem tapi tadi paraban, dikungkung tadi awur dicangcang tadi paraban saehingga ucing nepi ka paehna eta si istri di kaum Bani Israil asup kana neraka. Komo deui atuh pamajikan anak jelema, anak mitoha wayahna kudu dinafkahan. Nafkahan atuh sing bener. Nafkahan sapoe 1000. Cek mangdadan ge 5.000 nafkahna. Sebelah. Kudu nafkahan deui. Ari boga pamajikan teh. Nah, jadi kita nafkahan. Dikungkung jadi kade eta ge sarua sing bener. Pamajikan teh bukan mainan. Lain mainan lain tapi kudu benar-benar kurang diurusna. Pepelakan ge supaya alus kudu diurus, digemuk nalika ayeuna digemuk dipasihan kadaharan sagarupa. Tuluy bila mana aya panyakit diobatan kan kitu nya. Tetep pepelakan oge urang melak pare bila mana ayeuna aya perlu digemuk, perlu dirambet, dicaya di sisi digigir anu mata ngaruksak kana eta pare pan dirambet dirabut. Tuluy lamun aya hama disemprot kitu maranya. So, saya patah sebenarnya harsul. Tempat pepelakan sami diurus. Kade ulah diurus. Ulangan sakadar naon namanya teh nalika keur sehatna we diurus teh nalika keur gering henteu. Doraka eta sarua salaki. Ayeuna sarua boga salaki nalika keur ieu na we nalika keur maju usaha di ieu teh nya dirawu di pangku teh
disambut dengan gembira nalika salaki teu usaha pamajikan ngaja medut. Jadi ulah aya paripos ulah panginan cek dina lagu mah ada uang abang sayang tak ada uang tetap ku sayang. Nah, ulah kieu ada uang abang ku sayang tak ada uang abang ku tendang. Ingat eta ulah moal santriah kitu urang moal kitu insyaallah taala. Wa sababu nuzul hadhil ayati sareng ari sababna turuna ieu ayat annal muslimina sanyana muslimin qalu eta nyarios muslimin inna sanyana abdi saya nakti eta ngadatangan abdi sadaya ngajima abdi sadaya anisa ka pirang-pirang istri barikatin bari nongeng cenah ieu wa qaimatin sareng nangtung bari nangtung ya Allah ya karim wa mustalqiyatin sareng bari nangkarap. Jadi bisa bari nongeng bisa bari nangtung bisa bari nangkarap kumaha karep we bamin baina aidihinna sareng di antara payuneunana nisa wa min khalbihina sareng ti satu kangeunana nisa ba'da ayyakuna dina sabadayeun aya naon al-maqta tempat anu didatanganana wahidan eta nu sahiji. Ah gitu. Jadi pakolat mangka nyarios sal Yahudi ma antum henteu ari aranjeun ila amsalul bahaimi cek Yahudi teh cenah anjeun mah cenah jiga sasatoan illa amsalul bahaimi angin eta umpamana pirang-pirang umpamana pirang-pirang sasatoan lakinna tatapina abdi sadaya cek Yahudi tihinna ngadatangan abdi sadaya ka eta nisa ala hayatin wahidatin kana tingkah nu sahiji wa inna sareng abdi sadaya lanajidu fit taurati yakin manggihan abdi sadaya fit taurat di kitab Taurat anna kula ityani sanyana sakur-sakur ngadatangan sakur-sakur ngajima tu tak didatangan saanisa pirang-pirang istri goirol istilkai salian dinangka cenah danasun eta kotor indallahi mungguh Allah pak daba mangka ngabohongkeun sa Gusti taala Yahuda ka Yahudi papi hadil ayati mangka eta dina ieu ayat dilalatun ari nuduhkeun ala jawazi tiani rajuli kana meunang ngadatanganana hiji lalaki jawajatahu ka pamajikan rajul ala ai kaifiatin kumaha wae carana eta mun penting mereka wae carana wahalin sareng tingkah saan karep rajul min kiamin dina nantung hek bari nantung ge cenah wa qudin sareng diuk hek diuk ge wa siqoin sareng nangkara wa min ayyi jihatin sareng ti mana wae jihad san karep rajul min paukin di luhur wa min tahtin sareng ti handap wa min waroin sareng ti tukang wa min quddamin sareng ti hareup wa fi ayyi waqtin sareng dina waktu nu mana sakarep rajul kana ieu waktu fil laili dina waktu beuting awin nahari atawa beurang badaan kana dina sabadayan aya rajul fi simamin wahidin eta dina panutup anu sahiji tos kitu jadi ieu ayat nisaukum harsulakum fatwarasakum manasitum teh sabab lungsurna ayat sanyana muslimin cenah kaum muslimin ngadatangan kanu jadi istri-istrina ngajima kanu jadi istri-istrina teh bari kayan kumaha gayana meureun kaya nongeng nangtung pokokna mah ngadapang rek kumaha-kumaha nang karak jeung kumaha-kumaha karepna bae sama kitu. Tah, nu penting mah asal kana palawangan payuna ulah kana palawangan pengkerna cek bahasa urang kulon mah tumbungna meureun. Bahasa urang Cikolek mah naon lah geus. Faqalatil yahudu ma antum ilam cek urang Yahudi cenah anjeun mah jiga sasatuan bae. Cek urang Yahudi mah sok biasa jima teh netepan kana tingkah nu sahiji
Cenah kami mangga dina kitab Taurat cekurang Yahudi nganyumpingan ngajima kanu jadi istri teh bari lamun salian tinangkarak eta teh kotor nunggu Allah sementara ku Allah dibohongkeun dina ieu ayat teu aya cenah di kitab Taurat teu aya pokona rek kumaha karep we pokona mah kitu mah jadi ieu ayat teh papi hadil ayati na ieu ayat teh nuduhkeun kana meunangna ngajima na seorang lalaki kanu jadi pamajikanana rek kumaha wae tingkahna rek kumaha wae tingkahna iraha bae rek nangtung rek tiuk rek nangkarak ti dijahat nu mana bae ti luhur ti handap ti tukang ti hareup dina waktu iraha bae rek beurang rek peuting pokona mah kitu lah geus kumaha karep bae eta mah tapi lakin kola tapi aya bahasa lakin kan ieu lapad lakin ceuk dina qaidah fal mas'alatu ida usul dikat bilakin fama badalakin hiyal mu'tamadatu kade ieu tapi kade ieu aya bahasa lakin qala tetapi na ngadawuh salun ilmi man jamaah mana risawai jalma jamaah anu ngajima eman jauh jatau ka pamajikan eman fi lailatul jum'ati na peutingan Jumat yasiru mangka jadi salwadu budak hafidhon eta anu katalar eta anu ngapal eta anu apal li kitabillahi taala kana kitab Allah taala saha wae cenah pameget anu ngajima kanu jadi pamajikan na malam Jumaah mangka mun dikersakeun ku Allah jadi budak teh eta budakna bakal katalar Quran amin Ina Allahu Akbar aduh Waman sama tinggali asa ende duh Allahu Akbar waman sama jalma jaman ngaji makman fi lailatul sabti dina peutingan Sabtu yakunu bukti sanaon al yakunu mangka bukti salawadu budakna majnunan eta anu majnun lalilang akal malam Sabtu Allahu Akbar waman sakarisa wae jalma jamaah ngaji makman fi lailatul ahad dina peutingan ahad yakunu mangka bukti salawadu budakna sarikon eta anu maling limil ki goirihi kana milik liana walad au doliman atawa anu ngadolim wah ieu tukang maling anu cima malam ahad mun dikertakeun ku Allah jadi budak teh tapi wallahu alamnya ieu mah da ieu ngan urang mah kudu ngan awe nama wa man sarisa jalma jamanu ngaji man fi lailatul isnaina puting Senin cenah dina malam Senin yakunu bukti salawadu budakna fakiron eta anu fakir au miskinan atawa anu miskin au radiyan atawa anu ridho li amrillahi kana parentah Allah wa qadaihi sareng qada Allah tah anu malam Senin teh fakir miskin atanapi anu ridho kana parentah Allah sareng qadaana Allah wa man sarisa jalma jaman ngaji mamman fi lailatul sulasai dina peutingan Salasa malam Salasa cenah pasa yakunu mangka bukti saludakna baron eta nu gawe hade lil walidaini ka indung bapana waduh gawe hade ka indung bapa wa man sanarisa jalma jaman ngaji mamman fi lailatul rubiah dina malaman rebo yakunu mangka bukti salwadu budakna kasirul akli eta anu loba akalna au kasirul ilmi atawa anu loba ilmuna au kasirul sukri atawa anu loba syukuranana waman sangarisa wae jalma jaman ngaji maman pilaitul komisi dina peutingan komis yakunu mangka bukti salawadu budakna mukhlison etan ikhlas di qalbin hatena jalma di hatena walad waman sangarisa wae jalma tah jadi anu ikhlas lamun ngaji malam kemis teh yang mau dikasakeun ku Allah jadi budak waman sangarisa jalma jaman ngaji maman fi laidil idina peutingan id malaman lebaran bacuna batur takbiran Allahu akbar batur takbiran ieu mah batur takbir ampun deui yakunu
Lamun kitu salakisna takbiran ka masjidnya. Lamun pas lamun takbiran teh tukang ka masjid atuh takbiran batu rumah. Ulah malaman takbiran mah. Ya kuno mangka bukti salwaldu budakna dasiti asobia eta nu ngabogaan genep pirang-pirang ramu. Genep cenah ramuna. Jadi panangan teh 5 pan ramu teh jadi genep cenah ramuna teh. Atawa lamun dina malam naon nya teh. Bendanya dina malam dina poean dina waktu sama gaha tak ulah teh na waktu sama gerhana matahari gerhana bulan batur mah takbiran gerhana matahari gerhana bulan ieu mah di kamar tak ulah teh lah kena ieu mah bongana we hayang ngaos patul ijarnya ke kamatkeun waman pengarisa jalma zaman ngaji maman jauh jatahu ka pamajikan aman mata kalumi sarta nyarios ngobrol jeung pamajikan teh cicing ngari kerji mah cenah ulah loba umum nikmati we ya gono mangka bukti saladu budakna kama eta nu pireu budak mah jadi pireu hese nyarios waman sangari saja rumah zaman ngaji maman fidul matin dina poek jadi budakna ge poek ya guna mangga bukti budakna sahiron eta anu sahir tukang sihir sahiron eta anu tukang sihir pokona mah kitulah poek deui waman sangari sajalma jamaah ngaji makman masih roji sarta caang wah ieu mah da caang ya yakunu mangka bukti saladu budakna hasanu surati eta alus rupana wah kasep gelis waman sangari sawe jalma jamaah ngaji makman roian bari anu ningali auratal mar'ati kana auratna istri bari ningali emekna salah ya gono ta eta ulah cenah memang kuna naon ngan makruh teh makruh pamajikan ningali kana bobogan salaki ningali kana bobogan pamajikan komo ningali kana ipueuna mah ya gono mangka bukti salwaladu budakna ama eta anu lolong budakna teh au a'mal qalbi atawa lolong hatena kumaha ieu lamun erek nyanyabaan cenah ieu bebekalan rek nyaba misalna teh waman sangari sawe jalma zaman ngaji makman saila bari anu menta lizadin kan lizad saila bari anu menta lizadi kan lijadin kana bebekalan disaparin pikeun perjalanan sailan lizadi disapari saila zadi bari anu menta kana bebekalan disaparin pikeun nyaba salakina rek nyaba ya kuno mangka bukti saladu budakna kadiban eta anu bohong anu gede bohong ya Allah ya Karim waman sangari sajalma zaman ngaji maman tahta sajalannya sanapeun tangkal hanapeun tangkal ya mah hanapeun rumpun jalkut mah almatumi anu sabirahan naon samaruha buahna sajaro ya kuno mangka bukti salwadu budakna maktulal hadidi eta anu dibunuh ku besi au maktul goroki atawa anu maot maktulal hadidi eta anu paeh ku besi maktulal hadidi anu paeh ku besi eta anu maot ku besi au maktulal goroki atawa anu maot kakerem au mata atawa maot walad pihad misajaroti dina runtuhna tangkal qala ngadau salul ilmi wayat biki saran penting lil arusi pikeun panganten lalaki ya bikin papangantenan cenah mantuh arba'atu asya eta opat pirang-pirang perkara naon arba'atu asya gitu naon arba'atu asya opat pirang-pirang perkara jadi nalika nan papangantenan teh
penting pisan opat perkara cenah Mang Dadan ieu teh. Mang Dadan. Rek asa Mang Dadan dia tuh. Lah. Awal hari ayeuna bari kasa ieu teh. Awal hari kahijina arba'ah naon ieu cenah? Ahdul yadaini cepeng dua pananganana. Cepeng dua pananganana. Jangan kau lepaskan lagi. Wasaniha sareng ari kaduana arba'ah masu sadriha eta ngarampa dadana cenah ieu. Aduh. Ngarampa dadana mar'ah jauh-jauh. Udah. Lain gunung. Tuluy wasaliswa sareng ari katiluna arba'ah takbilul khaddaini eta nyium pipi duana ada. Tuluy naon deui warabiha sareng ari kaopatna qiraatul basmalah eta maca bismillah illa il khali zakari nalika ngasupkeun zakar fil farji dina emek kita. Fil farji tah kitu baca bismillah ngadua teh. Kade. Waqala sareng barantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallam, "Man ari sawai jalma jamanu ngaji makman. Jawaja tahu kabojona eman indal haidi nalika haid. Dinalika haid kade. Nalika keur haid nalika keur nifas mah wayahna ulah sakumaha tadi. Ieu kateranganna aya hadisna ieu. Man jama jawaja tahu indal haidi nalika haid. Dinalika nifas pakaan nama jamaah mangka kaya sanyana ngaji man ummahu ka indungna eman sab'ina sanatan sab'ina kana 70 naonna sanatan tahun. Jadi ibarat lamun ayeuna ngaji ma pamajikan keur haid diibaratkeun ngaji ma indung 70 tahun. Al hadisan nuluy neraskeun anjeun kana hadis. Au kama qala atawa saperoskeun parantos ngadawuh Kanjeng Nabi. Nafisatun dorifatun. Nafisah antik anu antik dorifatun anu sae. Anu alus. Suila ditaros ba'dul masayihi sapalina pirang-pirang guru. Anin ni'amid dunya tina pirang-pirang nikmat dunya. Kam sabaraha kam eta sabaraha ari ni'amid dunya sabaraha cenah nikmat dunya teh. Pajaba mangka ngawaler ba'dul masayih bi annaha kana sanyana ni'amid dunya kasiratun eta loba. La yuhsa anu teu dipalenggeran naon ada duha bilanganana ni'amid dunya. Qala parantos ngadawuh Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu jeung lamun rek ngitung aranjeun nikmatallahi kana nikmat Allah la tuhsuha mangka moal bisa ngitung aranjeun kana itu nikmat Allah. Nikmat Allah mah kacida pisan seueurna. Walakin a'dhamuha tatapina ari kalolobaanana ieu ni'am in hasoro eta narima tapi ari panggede-gedena ni'am gitu cenah. Walakin a'dhamuha tatapina ari panggede-gedena ni'am in hasoro eta narima karikeus ni'am fi salasati asya'a dina tilu pirang-pirang perkara. Nikmat mah kacida pisan seueurna tapi aya pangageng-ageng nama cenah tilu. Hiji naon takbilun nisa'i nyium istri. Istri nyium carogena. Caroge nyium istrina. Tadi tangis lah mana. Ari nyium ka lari nyium ka salaki mah ku bibir. Eta teh nyium. Ari nyium ka budak mah kana pipina. Ari nyiumna indung kanu jadi budakna kana tarangna. Indung bapak kanu jadi budak kana tarangna. Tapi lamun nyium ayeuna
nyium salaki ka pamajikan mah ku bibirna. Walam suha sareng nyabakeun nisa. Wa idkhalu zakari sareng ngasupkeun zakar koholot. Fil farji dina farji. Qala parantos ngadawu sairu sa'id fi barojanya barojas. Ieu dina quratul uyunnya. Wani amodun jasala suntu tabar lamsun watak bilun wa idkhalu zakar. Wani amudun ya sareng ari peding kedang nikmat dunya teh salasun eta aya 3 tu tabaru direken salas lamsun nyabak watak bilun sareng nyium ngambung wa idkhalu zakari sareng ngasupkeun zakar. Wa qala sareng parantos ngadawu sahurun sayyid anu sanesna wani amun dunya salasatun tuhsaru sareng ari pirang-pirang nikmat dunya salasun eta 3 tuhsaru diringkes salas naon ieu dimik kulit ngambung karo barang turu tah eta tos ieu katanya dina kitab Tibun Nabawi halaman 2 bade ditulis mangga. Dina kitab Tibun Nabawi halaman 2 10 perkara lamun ditahan matak jadi penyakit. 10 perkara lamun ditahan matak jadi penyakit. Kahiji getih lamun geus bergejolak. Hiji getih lamun geus bergejolak. Lamun nalika kana getih lamun geus bergejolak lamun ditahan-tahan teh mata jadi penyakit. Kaduana cai mani di mana-mana tos bade ceret cenah. Cai mani tos bade kaluar. Eta teh mata jadi penyakit. Di cai mani di mana-mana tos bade ceret. Terus bade keluar baik di pameget ataupun di istri ari pameget sami sok keluar cai mani istri ge sami. Ciri-ciri keluar mani istri teh aya hiji taarna kesangan. Kaduana cek dina puluyun ieu mah. Kadua nangkep anu sanangkep-nangkepna. Katilu ngadekeun kana ping-pingna. Eta cai mani di mana-mana terus pada ceret kader. Jadi penyakit. Masak lamun teu dipikeun teh jadi penyakit. Katilu kahampangan, hoyong kahampangan, pamihoyong kahampangan boleh tahan-tahan bisa jadi penyakit. Kaopat kaabotan. Goit kaabotan. Hoyong mijeun. Kana mah tos we tah mulai tahan-tahan. Bisa jadi penyakit. Kajending urang lamun di perjalanan maka jending urang keluar duit 2000 kitu merenya kan di perjalanan sakaya 2000 cenah ka WC. Tah eta kajending kitu daripada naon? Daripada urang jadi penyakit balik ka imah kudu ka dokter. Wah, mahal teh 1,5 juta. Hayang hitut teh teh. Hayang ngising, hayang kabotan. Kalimana hitut. Nah, hitut. Lamun ditahan hitut, eta batak jadi penyakit. Pokoknya mah. Kagenepna utah. Katujuhna bersin. Bersin lamun yang bersin kan we ulah naon ulah ditahan lamun tahan ya kan bersin teh aya ada bada-badana tahan kepanangan anu kencang kitu nya besi ka mana-mana muncrat tuluy kadalapan sare ieu lamun hayang sare banget hayang sare ke dawa obatna. Kasalapan lapar. Kasapuluh halabhab. Hoyong ngaleut dahaga. Tah lamun urang lapar lain kepuasa ieu mah. Lamun lapar buru-buru.
tuang. Ulah dingkekeun, mari lamun dingkekeun mah bakal terawas tuang oge. Kasapuluh dahaga halabahab. Eta dina kitab Tibu Nabawi halaman 2. Tambahan nama lamun bogoh kawe buru-buru obrolkeun. Buru-buru tembak. Jangan dipendam. Nanti jadi jerawat. Bisa jadi jerawat. Nah, eta sarua. Ngan sawabna meureun keun bae ngaranna ge wajar bogoh mah. Eta mah masalah ditarima jeung henteu mah kumaha engke we teh mah. Da pasti aya dua pilihan, diterima jeung ditolak. Keun bae we ditolak ge dunia ini tak selebar daun kelor. Selebar daun kelor. Mungkin masih banyak wanita yang lain di luar sana, laki-laki yang lain di luar sana. Ya tapi kahade ya, keur lalaki, keur awewe, lamun ditolak, lamun urang menembak seseorang, dulu urang ditolak ulah nyeri hati. Nah sababna mungkin perempuan tersebut bukan perempuan yang terbaik bagi kita. Ulah nyeri hati, cenah nyeri hati ke cenah bukan ulah nyeri hati apa nama? Lamun urang mengungkapkan sesuatu, katakan mengungkapkan cinta kepada seorang perempuan, ataupun perempuan mengungkapkan cinta kepada seorang laki-laki, lamun ditolak ulah nyeri hati. Ulah nyeri hati nah sababna mungkin wanita tersebut bukan yang terbaik bagiku. Mungkin perempuan tersebut bukan yang terbaik bagiku. Nah sababna rahmat Allah teh kabagi dua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cek tafsir rahmat Allah teh kabagi dua. Kade sing ingat ya. Ulah nyeri hati. Ulah nyeri hati, nepi ka nyeri hati, nepi ka biasa we atuh ulah ngabatin. Nah sababna rahmat Allah kabagi dua. Sing ingat dina tafsir. Hiji rahmat raufullah, kadua rahmat latifullah. Naon rahmat raufullah? Kadeudeuh Allah, kanyaah Allah. Anu sesuai jeung kahayang urang. Misalna teh contoh kieu, urang teh hayang ka Jakarta. Dikersakeun ku Allah nepi ka Jakarta. Kitu tah geus persiapan babahanan misalna poe Minggu teh urang teh rek ka Jakarta geus persiapan nyieun leupeut, nyieun eta ngagoreng opak, raginang jeung sagarupa ulen oge dibahankeun jeung bolu, nyieun bolu di sagarupa teh. Dan maksud rek ka Jakarta. Poe Minggu jadi berangkat ka Jakarta, nepi ka Jakarta, rahmat Allah disebutkeun rahmat raufullah. Gitu. Kaduana aya rahmat latifullah. Nu kumaha? Rahmat latifullah mah kahayang urang teu sesuai jeung kodok-kodarna Gusti Allah. Nu poe Minggu rek maksud ka Jakarta, geus babahanan nyieun kue jeung sagarupana biasana ke ibu-ibu mah kitu nya. Geus babahanan nyieun leupeut geus sagarupa pokona mah poe Minggu teh teu jadi ka Jakarta na teh. Kusabab teu damang mungkin aya faktor-faktor sejen di Jakarta ya telepon, euceuk ulah tulus ka Jakarta teh kulantaran abdi ge bade uih kan kana geus babahanan cing kumaha. Berarti ulah nyeri hate. Nan sabab eta teh kadeudeuh Gusti Allah pangna urang teh jadi ka Jakarta teh mungkin aya sesuatu sebab. Lamun urang jadi ka Jakarta bisa wae urang cilaka di perjalanan, bisa wae urang ayeuna maot di perjalanan, bisa wae urang pas ka Jakarta gering, bisa wae pas ka Jakarta teh urang teh teu bisa balik deui. Tah gitu. Kapes teu. Contona mana? Contona seperti ayeuna anu kamari waktu geuning tos rame pemberitaan kapal Lion Air anu menuju Padang jatuh di mana? Di perairan Karawang. Harita geulingnya ramenya perairan Karawang di Laut Karawang. Aya 2 orang anu menuju Padang. Maksud jam 2 di Bandung Janari da boarding nate jam 5, jam genep pesawat terbang.
Gitu modenya landing, terbang, take off. Pesawat take off kan ada di bandara mah sajam ya teh. Lihat teh. Ti mimiti urang boarding, ras ngantosan penerbangan teh sajam. Waktosna teh. Sajam. Eta orang Padang nuduaan menuju ka Jakarta teh, ka Bandara Soekarno-Hatta. Maksud mereka Padang naik pesawat Lion Air. Ngadak-ngadak di perjalanan teh macet. Macet, begitu macetnya. Sehingga begitu datang ke bandara teh kapal tos terbang. Cing cek jelma eta nuduaan eta dina waktu berangkat di Bandung manehna berkeluh kesah nyarios nu lain-lain macet lah anulah pasti manehna ngagerutu kusabab naon macet di perjalanan tarina jam genep bade naik. Begitu sampai ke bandara, kapal terbang, akhirnya anjeunna wih deui. Begitu di perjalanan wih, ngadangu pesawat nu bade ditumpakan tadi jatuh di perairan Karawang. Kira-kira coba perasaan eta jalma nu duaan. Alhamdulillahirabbil alamin Gusti pangna abdi dimacetkeun teh di perjalanan teh geuning aya hikmahna. Coba lamun abdi ngilu kana pesawat tadi mangka abdi teh ngan sakadar tinggal ngaran nyungsep jemaah sakitu eta teh berarti rahmat rahulullah aya rahmat latiullah. Jadi urang teh segala sesuatu kahayang urang teh terkadang teu kacumponan. Jadi ulah nyeri hati bahkan sampai kanu naon namina teh nu tos tunangan teu jadi nikahna teh ulah nyeri hati geus we Gusti nyanggakeun abdi sagarupi berarti aya wanita yang lebih baik bagiku, ada laki-laki yang lebih baik dariku. Eta tos tunangan tos bahkan aya nu tos nangtoskeun bade nikah tanggal sekian kan aya nu tos bade nangtoskeun bade nikah tanggal sekian bade nikah nikahna teu jadi. Undangan sudah tersebar, persiapan pernikahan sudah 90%, tapi lalakina ngabatalkeun. Kira-kira kumaha perasaan istri? Anak istrina ngabatalkeun, kumaha perasaan? Menangis. Padahal mah teu menangis itu berarti rahmat latifullah. Cek Quran eta teh. Cek Quran mata urang ngaji tafsir rahmat Allah kabagi dua, aya rahmat raufullah, aya rahmat latifullah. Katos teh. Jadi lamun urang putus jeung seorang eta ulah nyeri hati cuek we. Cuek we. Masih banyak laki-laki di luar sana, masih banyak wanita di luar sana. Mungkin Allah akan memberikan hal yang jodoh yang terbaik bagiku. Gitu ayeuna teu kudu riweuh hirup mah keun we tunggu takdir Gusti Allah. Kodok jeung qadar jodoh pati bagja cilaka geus diatur ku Gusti Allah. Tak kitu mata teu aya bahasa salah jodoh, teu aya. Cenah urang mah kawin kasihan teh salah cenah jodohna. Teu aya da geus ditulis eta tadi. Teu aya salah jodoh, teu aya. Salah cenah ieu salah jodoh cenah. Geus buku kalau geus jodohkeun gitu. Tos lah. Sabaraha geus nepikan halaman sabaraha ieu. Oh, engke. Tos lah. Halaman genep ke sukan dewe. Insyaallah enjing deui dilanjutkeun kana bayanu tadbiril harsi. Tah gitunya. Jadi tadi teh 10 perkara lamun ditahan mata jadi penyakit. Getih lamun geus bergejolak, saimani di mana-mana tos bade ceret. Kehampangan, keabotan, hitut, utah, bersin, sare, lapar, dahaga. Eta teh lamun ditahan kurang mata jadi penyakit. Mata terus we nikah we Allahu a'lam bi muradi.